sunah nabi tah potongan kuku pae kemis motongan kuku teh pae kemis pae Jumat eta motongan kuku mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula curug katuhu kadieu jari bugang terus jari manis kemudian cinggir keuri ka cinggir kenca gade tak eureun di jempol katuhu kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge numantak faman nafasoni asa jelma anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur antak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antak sing hade heuh jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad lokos itu awnafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta benes Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tapi keyakinan mahal nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji.
eta tos itu kafir sia deh geus urang ngaku harimau saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain kitu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin al saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran Musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah seringan jadi babari orang atuh nu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya ayo coba tadi ome ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae kita ka dieu jauh algola atawa ngomong kieunya caki Zaid deh euy nabi urang mah jahoreng kulitna hideung murtad sia sembarangan sia emang orang berbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa An-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian Kangjeng nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi eueuh deui pangkat nu pangluhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun Autul lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat nu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh kieu hesena
ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Kusyairi terus Bladi Tunato Kadina Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate nit hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasab nu endeuh ge dikasab pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya apansa ulah aya kijang ulah aya serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepek bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan di direjaheun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi bae nundutan liwat sajam encan ka masjid keneh bae atau ka mushola hendak neulean motor, kudu digosokan heula motor. Majikan ka lain geus ke jika karek jam 1 cek digosokan. Beres digosokan motor, ngopi deh. Kontreng. Ngarokok deh. Cek majikan geus jam 2, dulu kebal keneh sajam keneh. Majikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pemajikan ngelingan salaki isuk pemajikan dieling ulah nonton TV bae heula cenah angel keneh ieu heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV keneh bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakedeung teh seutik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nah hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai na ge geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah tah mah kiai tah boloon bin tolol bin goblok tah mah gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa Masya Allah nu mantak urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantak urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali
mentak urang hayang baik Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mentak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus wau jasa burungnya nama tuh usul Gade nu boga maksud ka dieu make amplop nulis make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajannya nanti ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo lalaga bae keke cenah indit sorangan ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia koe ditanggap ya coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masyaallah cenah teu teureuk dikadek batu ge teu teureuk dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ke hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka kangjeng nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng nabi nganggap hina ka kangjeng nabi atawa kangaran kangjeng nabi ngaran kangjeng nabi teh Muhammad ngaran kangjeng nabi teh Ahmad ngaran kangjeng nabi teh Yasin ngaran kangjeng nabi teh Toha ngaran kangjeng dina Quran ambalaya ngaran kangjeng nabi nah kuari dihinakeun ngaran kangjeng nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang asmaul husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah asmaul husna talar ku urang asmaul husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang asmaul husna ulah ditulis ditabaengkeun bae dibaca tilok ditarar henteu
ngenderes daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh asmaul husna nganu bagus dari taala sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti asmaul husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti asmaul husna geus lamun eueun nu kaluar ti asmaul husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti asmaul husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jeung salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ngabatu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek eta teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua
murtad. Masya Allah. Nun baheula mah baheula Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk. Bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret di penjara, disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ieu mah makhluk. Jangan bari nunjuk ieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i. Ai tadi pan kula mah nunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus male pejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Ceknya nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Zabur, Injil. Nah, ieu nu opat eta makhluk ceknya eta. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we. Oh, bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus ceknya. Berarti teu kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa. Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan, kula mah hayang naon tuh ni. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ni. Ceurik pan ni ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak.
kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka sorga atuh kula ge pan calon nini berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah di sorga mah moal aya nini boro-boro di sorga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka sorga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge eueuh di sorga mah eta kan karena lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju bohong. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Ohara jasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieup. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Urang teu ngadengikeun eta guyonan setika-tika. Sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu alam. Aing mah asa di mana mah tah ngaji jagna teh. Asa di alam mana meureun. Emang gona kerek aing. Tiba lagi kan. Aya guyon ngan ulah diseja-seja. Namun dia sudah celaka atau geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian kuku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi gitu guyon sange Kangjeng Nabi aya nu balap lompat Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taekeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu onta bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna ngalalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang ka nyana beuh tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wayah ditoel-toel atuh ku urang wayah dilangketek-langketek atuh wayah di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu pajar eta nya mah kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh tuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya na tuh eta karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh balap teu menang ulah kitu cekeun teh ieu piala rek dibikeun ka aya mana teh eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot burak naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gini
tidak bisa seri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek cenah teh Siti Aisyah seri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa iya karena pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget teh pamajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada gitu kan kartikeun ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan kos kitu masyaallah pembawaan masing-masing nukos gitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu ku nya kabeh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamat baneng geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon ieu nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kede anteupun heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ye cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhaffa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-nyenteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu tsalatsa kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kanjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kanjeng Rasul lagi gitu Ebrak ngomongnya laisa bi adabin laisa adab kos itu mah lain adab cek cenah emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah ngadahar pan korma ini urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah
nggak selain adab mah terpercaya gue mah eta kos gitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak ngomong gitu sing ada lah gogoyon ndek 5 baik ngan ulah ngalengitkeun sunah rasul siapa nuturkeun sunah can bisa cek yana molos baik ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan budak mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan bae sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolok mun ku ari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah orang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog ka aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah wah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad we gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditahar nanti dulu, setelah dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kukula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana mentah hampura rita kan mentah hampura masya Allah mentah hampura awas ya kuai dia telus ya kuai saya mau belajar bener banget untuk pernah terjadi tak kiai tedaik-daik deui nyana asal kula bembung aing ngomong ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asalnya na diondang ka dieu aya ki ucin teu henteu kajeun mun aya ki ucin bung cek kena aing tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan nyana ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah.
Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kuring kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kuari teu. Ayo. Atawa kieu. Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah nabi ta. Galim azbarak. Sunah nabi ta potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh pae kemis, pae Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor kadua cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Itu ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas Salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Moal untung, pas Salasa mau sok pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk. Geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi galim azfarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunah, moal aing mah moal keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing mah moal ngeretan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal wakalanan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos kitu mah. Kunaon emang moal waga? Henteu moal bae moal wakalanan. Henteu naon. Lain kira keretan eta sunah. Kajenting ngelanan moal bae heula. Henteu masalah. Ima engke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri malaka eta malaka bae heula serem kos maung lah imah kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadeui kiai blon. Iya ngomong kos gitu teh sembarangan. Moal gula mah laaf ulu in kana sunatan. Moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal ka jeung kuku bage. Masyaallah karim eta murtad. Iyalah ngabohongkeun ka Rasul, ngabohongkeun ka Nabi, nyarekanan Nabi. Ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun ka ngaran Nabi, ngaran Allah, perintah Nabi, janji Allah, janji Nabi. Ancaman Allah, ancaman Nabi, atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha, atawa nambahan saayat, atawa sahuruf, atau